Neng Sari. Kita King Otong, target udah dekat. Gunung sama cek. Hampir kita panggil. Cuma sering heula. Amun Neng euy. Kang ereka mana? Sore-sore kieu. Ereka sawah heula, kontrol irigasi. Kasawah sore-sore kasawah. Teu percaya. Bener, ereka sawah. Pan urang teh pejabat RT, urang teh kudu tanggung jawab karena irigasi masyarakat teh ngabedakeun irigasi. Ngarah masyarakat teh sawahna subur. Jadi mun subur mah pan sejahtera aya teh. Oh nya atuh balik nawai atuh lah peuting-peuting. Jeung eta naon eta nya enak naon? Iya teh ya bakal yo. Ieu termos ieu sangu jerona teh. Tah terus ieu cai yo. Kempisan tah. Nya atuh nu penting mah ulah burit-burit teuing balikna. Wah, itulah Jung. tugas negara gimana lah. Jung. Kang dicing heula. Aya naon deui? Cing heula. Heeh. Tidak naon atuh. Baju pandi ka sawah ieu mah. Bener itu ada kesalahan teh. Mau bener atuh. Terus Jung ini. Oh, nya ini. Yuk. Hampir kita panggil. Cuma sering heula. Amun Neng euy. Di baik lah. Aman lah. Heuh. Cinta panggil. Mari di 1000 bulan jadi besi lah. Sepot takil. Aman lah. Sempat teh. Dompet. Ya dulu, nah. Sengit. Sisir batak-batak yang dinyisir atuh. Neng Sari. Kang Asep. Neng Sari. Kang Asep. Neng Sari. Neng Sari. Kang Asep. Neng Sari. Kang Asep. Iya teh, kalaki geus kintit sore-sore ka sawah, keboga duit jeung masak ayeuna teh, jam sore teh. Ka mana nyeret anjuk-anjuk beas teh? Ka saha? Eta teh kapan nu dipake ku salaki abdi tadi teh. Nah, aya di dinya. Ari jalma ka mana? Piraku ngabohong mah. Kapan cenah ngomongna teh ke sawahnya? Tapi peralatannya teh aya di dieu. Cing, tong tinggal ieu teh. Coba ieu teh, imah saha ieu teh? Iya. Bener ieu mah. Salaki urang ieu teh. Paculna aya. Sepatuna oge sarua. Jeung ieu oge pabawaanna ge sarua. Geuning, sanguna oge ditinggalkeun. Iya mah ada lain sangu. Minyak sengit. Sisir. Dia naon deui? Botol kosong ieu ge.
Astagfirullahaladzim, kurang ajar teh salaki teh. Si Asep teh ka mana? Wang udah sia teh. Ulah dianggap erek sameti urang. Awas ya teh. Terus wang tayangan heula salaki teh. Awas ya wang tayangan ieu teh jalmana ka mana? Moal slamet ieu teh. Ngan carana kumaha ieu ieu. Si Otong. Tong. Otong dia. Apaan, Ma? Mama suruh Otong ya, cariin si bapak sampai ketemu ya. Iya. Ya, pakai ini Otongnya, biar enggak kelihatan ya sama si bapaknya itu. Otong nyamar jadi detektif ya, oke? Ya, pakai biar tambah keren ya. Cari sampai ketemu. Ya. Siap. Ya. Detektif Otong beraksi. Detektif Otong, target udah dekat. Bener itu si bapaknya. Otong samperin. Hei, Bang. Kata Mama suruh cariin Babah. Aduh, si Otong. Udah gini aja, Babah kasih uang ya. Tapi jangan bilang Mama ya, Babah di sini ya. Oke, siap. Siap. Oke, Komandan. Nih, Babah kasih uang, jangan bilang ke Mama. Bilang aja Babahnya rapat, ya. Ya, kurang dong, Pak. Kurang. Yo. Cukup ya. Dikasih 200.000, enaknya dilaporin nggak ya ke Mama? Detektif mah harus jujur. Laporin aja ke Mama. Lapor, Mah. Detektif Otong berhasil menyembuhkan si Babak. Bagus, di mana Tong? Pokoknya di koordinat 544. Di mana koordinat 544 di tengah di Mamah teh? Di sawah. Tuh, wang samperin si bapak teh. Kurang ajar eta teh. Hayu Tong, entah samperin Tong. Banyak aku. Karena kita tuh kalau pacaran kayak gini-gini aja. Di sawah lagi nggak kayak orang-orang tuh kan asli. Ya tuh harus gimana gitu. Ya kayak orang-orang tuh naik mobil, naik motor, kita mah di sawah, susumputan. Wajar kalau pacaran sama pejabat mah kan Kang Asep ini pejabat Neng Sari takut dipoto sama paparazi. Entar dimuat ke koran jadi gede dong beritanya. Yang penting mah gini Neng Sari, cinta akang tulus ke Neng Sari. Oh gitu. Pokoknya mah Neng Sari harus percaya buat Neng Sari mah segala juga kasih Neng Sari. Dengan kan uang, gunung juga kasih Samudra Aslami. Neng Sari mah harus percaya. Percaya, aduh. Halus banget tangannya Neng Sari. Aduh, nanti aja. Kita kan belum muhrim Neng Sari. Aduh, halus banget ini. Nah, laut diselami, gunung sama cewek. Ampun, Bang.